siapkan bahan yang edited. Podcast. Sudah ada lomba. Yuk. Podcast euy. Yes. Nama nyewa di saung ya dong. Di community. Kakarek menang ke kontrakan. Kontrakan lo harganya 2 juta. 2 juta. 2.200.000. Jadi kabur berit. Jadi kabar beritnya mikna dicek lah mikna. Tes. Tinggal hejo teh. Oh, karena Ada parum Hejo. Ah, enggak sajo. Siap itu mah. Iya, parum enggak. Aduh aing teh nyamuk. Siap, langsung podcast. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Balik deh bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik deh bersama kami. Obrolan TV, obrolan berbobot tapi pasti yang berat. Dan lapor lancet kali ini. jangan galau. sama bagong, sama Ada ayah emonya saya. Oke, keluarga selera teman-teman dulu di mana ayana masih setia manco di Obrolan TV. Hatur nuhunnya. Oke, kita saksikan dulu lagi. Di sore hari ini kita akan syuting lagi. Kebetulan tamu-tamu pada sudah datang nih. Jadi langsung aja Cena mau nyeritain apa ini? Kita mau ceritakan apa coba? Yuk, masalah bola yuk. Bola Masalah bola kerahannya. Si siapa yang ngarana teh? si Israel. Si Israel. Nah, si Israel teh yang budak sahada ada nama labuh misalnya. Aya jojo hayang ke Indonesia sama nih gitu. Nah, Rumah siapa mah harap nih kan kebetul. tukang ngadu hayam, Tukang ngadu segala. tukang ngadu-ngadu. Tukang ngalieu. Ulah cenah mah coklat baheula mah cenah ulah di Wuhan cenah mah. Emang. Tahun di bahan ulin gitu. Ulah dibawa ulin. Tapi cenah itu si Mang Uus kamari naon meuli tiket. Hah? Geus meuli tiket kemari rek nonton. Erek tadi nama pada ulaheun ku kolot Ulah entong cenah mana naon kejeng di lalajoanan cenah Yahudi, gitu. Yahudi cenah eta mah. oh udah menang saya mah Menang karena Ulah. atuh. Baksa urang. ulah nepikeun ka naon ngaran teh. Cenah mah sok ieu sok curang. Dulu sok api-api. Jadi teknik teh Jika ieu teh gini, ngulas tapi Musap teh bari neke. sampai neke. tukang fitnah, sisa mah ulah dibere ruang Kan pokoknya. eta mah geus darah Yahudi Israel. Yahudi nya. Yahudi blaster ngotak. Tuh, ada orang mah orang Islam musuh kalau musuh lah. Musuh. Bae nu paling Erek bola, erek naonnya, erek ngadu kaleci, erek naon. Anu bisa mah Yahudi. ulah lah. Oh, udah cek aya dina cek sejarahna, aya cek dina keteranganna si eta mah tukang ngadu domba, si eta mah tukang naon ngaranna teh. Oh, tukang fitnah, tukang naon, tukang ieun karusuhan, badegong gede hulu segala rupa. Ulah dideuketan cenah si eta mah tapi. Tong daya ka dieu ku aing kene dah. Lah kene we, kene patuh. Nah, Jadi ku ayana di teu meunang ka dieu teh di halangan teh ku Pak RT. Kumaha atuh teu Oh, atau pisan atuh sebagai rakyatnya sebagai warga sebagai Indonesia. warga Indonesia. Hmm. Oh, nyaho atuh. Soalnya kan apa pisan lah. Eta mah modal tunggul lah si eta mah lain. Benarnya si eta mah. Memang aya olahraga, emang olahraga. Cuman da dulu Ku kalakuanana ya. kan bae lah rasio ge kasih Kasih saya mah meunang bae bukan ge. Pada pak Kali Wuhan lah si eta mah gitu. lah dua uhan ding maneh. mahal lah. Iya gitu lah. Ayo dulu saya cenah meureun kecewa cenah pada terjadi lantaran akibatna cenah naon ngaranna teh masa depan pemain sepak bola urang U20 jadi katutup ruangna cenah leungit lahan rezekina cenah Wah, cek sahanya. belum tentunya. Saha emangna rezeki urang aya kan we liga sawah bejat. Gitu urang ayakeun we sorangan mentak naonnya terjadi tuan rumah Piala Dunia jeung si etanya nyieun we jeung bangsa urang eta hiji tapi eta 100 nya masa depan mah insyaallah cerah. Ya, Jadi- cing bener we ngelola. Tah gitu. Nah, inti nama eta. Ngelola sing HD, Sing harade. olahraga sing HD, ngelola sing HD, ngelola teh manajemen benernya. Ya. Udah dengarin dewek main bola. Oh, nya ada orang bisa resep kan bola. Kan kusabab ieu mah tuntutan podcast. Tuntunan pot. Udah enggak bahas bola. Henteu lamun kieu mah prestasina aralus baru dak urang teh nya terus nu ngelolana alus urang ge resep meureun gitu. Nya nya Pas baheula urang euy
Kayak keletik mah orang teh pihadeun Ronaldo juga na eleh ku aing. Eleh. Wah, kumaha itu? Ngan ku sabab dijali ke aing keur main bola teh. Ini jadi jopet teh main. Waduh. Cek plastik ti sapira. Aduh, itu lulus nyari ikut puasa mah. Ayo lah. Gua cuma puasa. Coba di tahun sabaraha terakhir puasa teh? Terakhir puasa tahun sabaraha? Terakhir puasa. Kan aing kumaha ieu terakhir malam terakhir waktu pae kata aing bener. Terakhir puasa. Terakhir tamat puasa. Oh, terakhir tamat puasa banyak ke SD. Akhirnya nggak seberapa puluh tahun so. Pokoknya puasa mimiti jeung akhir jadi pas pinuh. Loba nontonan si Israel sih mah jadi ke bawah ke balik. Tapi gak rilis ya anjing eta Awalnya awalnya Israel. Heuh. Kebejaannya orang egal. Di bawaan. Nah, gitu Pak Warga sebenarnya orang da ieu mah ngan seukur konten jadi beda-beda pendapat teu naonnya masalah karesep masalah naon teh ngaranna teh Mangga. Masalah hobi sepak bola anu ngadukung si A si B si C dan naon hak masing-masing eta mah ngan sim kuring di separa kanca kasih Israel mah teu panuju sakitu sanes ayeuna teu panuju kasih Israel sanes ngewa ka urang Indonesia sanesnya Ku kalakuana. ngewa teh ku kalakuanana si Israel selain teh Israel mah welcome back bahkan man. si Wacangor keur ngarit oge lamun aya si nu main bola di hareupeun lima dewek mah dulajuanan gitu Bae orang mah asal Israelnya. Sayur, kopi, terus Garut, bae lah datang bae ke teman Indonesia. tanggal Indonesia oge Ya ciri kata Indonesia kene ya. asal si Israel Daulah si Israel makan hiji lah. teh kumaha ada urang mah saudara Kemerean HTT merinya. jadi mun aya soalnya loba katempo perilaku teh dina nu katingali kurang lain berita-berita Ada berita oge geuning wah, dulur urang nu disiksa nu dipitnah nu dijajah nu kumaha Yang mesti dituna meureun wa. Di tuna Sama kudu kitu nepi Saya ka emang- kiamat. saya dina Al-Qur'an. emang nepi ka kiamat gawena teh ngadoja terus Jihad lah jang bangsa. ke bangsa orangan ulah sampaikeun ka urang ka bawah da sia teh masuk kitu cenah ngadegetan ngadegetan geus deuget cenah teke gitu da urang ulah kudu mungkin bisa di keur mah urang teu ripuh di negara urang teh sakit itu masalah main bola mah nya da pati ngarti di dewek mah nah emang pada rame-rame unggul pada aya si Israel gitu aing ngomong ke Israel mah bae teu naon Kono Israel silam. boykot kajian teuing Gimana tuh? mah didukung Cino gua Jamirung Jamiro terus. nama lamun cancer. Produk-produkna dan naonnya produk Israel. loba teh Lobanya. loba sebenarnya teu setuju Rasa jina naon? Facebook, YouTube. lain Oh, lain murun. Aya mun Israel dina YouTube moal kikir anehnya. YouTube mah Amerika Oh, Amerika. terus Facebook Simak orang Amerika Oh, ada Yahudi sih eta. mun si Snack Israel video eta mah kade bapak urang, eta teh orang Korea teh orang Korea. Tahu doi? jadi teh geus asa geus kararieu nya geus anu kitu geus puyeng aing keburu nyelek manten geus Israel aing Aing kabur. ngan aya atuhna terjadi ka dieu gitu Si di bom ti ditu. Wah, manfaatkeun ya ka urang. Wah, tuh kata pel paling gede teh. Dan orang malah badukuna ieu. Boga malampir kalagonang. Dan orang mah setelah itu pelari sadananya ya kabujung sore jadi hapunten bila aya kalepatan teusin kuring sapara kanca masalah panuju teu panuju eta mah hak masing-masing cuman sim kuring sapara kanca mah teu ngewa ka orang Indonesia tapi ngewa ka orang Yahudi. orang Israel khususnya Israel Yahudi. Nah gitu jadi saya sewa ka dulu anu panuju gitu. Cuma beda ngargu beda-beda ya hunggulnya beda-beda non beda-beda pendapat beda-beda karesep gitu lah gitu. Hapunten sakali deui wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sumut Oh, ripuhan. Enggak sih.